Sriman, Sriwacana, Palangka Raja. Sampurasun, Waluya Dongeng Sunda. Channel YouTube Gilang Kasnadi Channel midangkeun pedaran Dongeng Sunda. Dongeng enteng pedaran Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana. Aya batu pancalikan raja di Pakuan Pajajaran, katelah Nasriman Sriwacana Palangka Raja. Saku Raja Pajajaran bakal sah jadi raja lamun diwastu atawa dilantik dina batu pangcalikan. Sangkan taya regenerasi raja-raja Pajajaran, Sriman Sriwacana Palangka Raja dijabel ku pasukan Banten, diboyong ka Surasowan. Dina kaayaan negara nu geus kacau, para sinatria Pajajaran dihot-hat hayang ngarebut deui batu Palangka. Sugri pamirsa, wilujeng ngadangukeun pedaran dongeng Kang Gilang, Iyasana Aan Merdeka Permana, dina judul Sriman Sriwacana Palangka Raja. Sriman Sriwacana Palangka Raja. Tong hilap subscribe, like, komen, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Waluya Dongeng Sunda. Numatak si ulah lalawara dulu. Sakalina si Sunten kahudang amarahna sia bakal kasiksa dulu. Cuk Arya Purbayak samu puas. Kitu nate bari ngareret kalayang Sunten anu geus nindak kalakuan anggana anu teu sopan. Udang sia belegu. Cuk budak ngora sejena nekuk punduk anggana jiga ka anak kucing. Atuh anggana cengkat beri anggar pupuringisan nyaeta anu sieun jeung nyeri. Anak saha ari sia ha? Ceuk eta budak ngora edeg jeung hayang dipikasieun. Anggana mah masih keneh balem kajaba mencetan pundukna. Siapireuh ha? Ditanya teu daek nembalan sia teh. Ceuk eta budak ngora ngadang heuakeun beungeut anggana. Sirah anggana gideug. Nah atuh mun henteu pireuh mah sia ngajrog wae. Ceuk eta budak ngora teh. Da sieun atuh. Sieun dihampol deui. Tembal anggana. Majueuna sia mah. Dipikaheman peureub deuleu. Heueuh sia mah dipikaheman peureub. Ceuk eta budak ngora. Atuh nu sejen geus ager-ageran deui bae. Sok, anak sahari sia. Si Jajaka geus tumanya deui bae.
Ngan pikeun kasakitu kalina anggana geus balem deui bae deui. Tuh nya, sia teh geus pire deui bae. Pire sia teh? Ceuk si budak ngora keheuleun deui. Ah, ente pire. Nah tuh, memul ngajawab ku aing ditanya sia turunan saha? Ceuk si jajaka keheul. Dah kami oge sarua keur tumanya kitu. Tembal anggana sahinasna. Tapi mungguh matak heraneun keur anu ngadenge. Maksud sia oge sarua. Jiga aing keur tumanya naha. Saha ari kolot sia? Ceuk si jajaka kerungna halis. Kerung halisna anggana unggeu. Atuh bab sakedapan mah nu araya teh jarempling bari marolohok. Geus kitu di antara maranehna aya nu ting tareuteup. Ngan geus kitu deui anak barakatak teh kabehanana sareuri. Nu sejen mah malah serina oge tepikeun kagogor entelan bari nyeklan kulit beuteung. Anggana mah ukur ngahunteud we bari semut tungkul. Saeutik oge keur manehna mah teu karasa lucu kana naon anu cikeneh dipokeun ka dirina teh. Sugan jalma gelo cenah teh. Make jeung teu apal sanu jadi kolot sagala. Ceuk Arya Purbayaksa mureleng ka anggana. Bet kalapa oge nyahoeun hiji bijil ti cungap euy. Heueuh kalapa oge nyahoeun bijil ti cungap. Tapi na ari sia anu bisa ngagodakeun bibir mani teu bisa nerangkeun nya saha ari kolot sia. Ceuk layang Sunten geus kitu manehna ngareret ka Arya Purbayaksa. Tuh nya, teu salah ucapan anjeun penting tadi teh. Yen anu sah asup ka ieu asrama mah ukur anu puguh turunan. Heueuh turunan saha jeung anu puguh saha karuhuna. Kitu omongna. Atuh Arya Purbayaksa ungguk-unggukan asa diingetan. Urang kudu protes ka kieu jurit lah. Naha tempat pika ajrieun model bale sinatria make diasupan ku jalma anu teu puguh ajeuninan cenah ieu teh. Ceuk Arya Purbayaksa. Lah percuma Arya. Kiga jalu mantung mah geus kolot, geus limpeuran, jeung geus taya kagadag. Malah manehna mah kudu geus eureun lah. Da anu pantas jadi hulu jurit bakuan pajajaran mah nya kudu waki anjeun nyatana Ki Bagus eta. Ceuk layang Sunten. Tapi di omongan kitu Arya Purbayaksa kalah kanyurang. Nah ari anjeun bet ngahina beak karep ka aki kami. Ki Bagus eta mah pantasna oge jadi ratu di bakuan euy. Lain sakadar jadi hulu jurit. Sabab geus katohian Pangeran Yoga Citra teh henteu pantes kaserenan tahta anu manehna mah aki-aki ku uleun. Ceuk Arya Purbayaksa. Demi ngadenge eta ceritaan teu karasa awak anggana ngagidir ambek. Manehna oge heran naha waktu Pangeran Yoga Citra dihina sarupa kitu hatena bet ambek nyeri hate. Eta kitu dumeh beuting tadi Pangeran Yoga Citra ngaku incu ka dirina. Hatena geus keun siah. Saupama sakali deui Arya Purbayaksa nyieun pucuk ti girang ku manehna bakal isang hareupan. Ngan untungna samemeh kajadian satuluyna lumangsung. Ti luar geus ngagedig hiji ponggawa anu boh tindak tandukna, boh cacaritaan anak kacida tegasna. Ulah dibiasakeun. Dina dek yang harapan latihan sadarea kudu disusulan heula. Sing saha bae anu milu kana ieu latihan kawiraan kudu hirup disiplin. Jeung ulah micenan waktu henteu puguh. Hayo. Sadarea keluar ti asrama. Keluar. Ceuk eta ponggawa teu riuk-riuk sungkan atawa ajri. Sok padahal meureun manehna nyaho yen ieu para siswa teh kabehanana oge turunan menak pakuan. Sabot mikir kitu torojol linu sejen. Tetela manehna teh mamang lengser. Lempangna gancang narelang beuteungna anu beureuteut jiga terus miheulaan jiga anu sarua ngungkung. Jalu sakabeh anu aya di dieu. Sanajan anjeun kabeh anak menak, tapi ieu teh tempat panggodogan. Sararea bakal digodog dina kawah Candra di muka.
Malah lamun geus kitu hasilna jara digatot gaca kabeh. Tah ku sabab kitu di ieu tempat lepaskeun heula sagala pangkat sagala darajat sabab dina ieu kawah sararea keur aya di sahandapkeun panalingaan Ki Wisesa nu aya di gigireun mamang ieu. Nya Ki Wisesa pisan anu baris nyuprih aranjeun sangkan kabisa jeung pangabisa aranjeun ningkat. Jeung sangkan kahareupna bakal sanggup ngaping jeung ngajaring negara pakuan Pajajaran nu katelah, ceuk Pamang Lengser. Nu araya ukur sameting lalenge bari dariuk sagenahna dina dipan. Ngan bae se Mamang Lengser cacarita kitu Ki Wisesa maju ka hareup malah langsung be nyarita bari hoak. Ayo nangtung kabeh. Nangtung. Eta budak pada kerek pendek. Nangtung sia, sing ajeg. Ceuk Ki Wisesa ngagebrag meja nu aya gigireun. Jajaka anu disebut budak pada kerek teh cengkat tina diukna. Padahal tadi mah keur genah-genah sila tutug dina dipan. Ceuk kami nangtung sia teh. Lain keukeuh diuk. Bae sia teh badak rek. Ceuk Ki Wisesa bari sorana nyentak tarik. Da sakitu mah geus ajeg nangtung da teh. Bubuhan si Ardila mah memang awakna pendek. Jadi siga diuk anggot nangtung jeung nu bang kawas Arya Purbayaksama ceuk layang Sunten nyelengkeung. Ngadenge aya nu nyelengkeung nyarita Ki Wisesa muraleng geus kitu anu cebrod teh cameting ngalayang kana cangkeng layang Sunten. Gandeng sia teh. Montong aya nu wani carita. Satungtung kami ayanya 3 kali nyieun kasalahan anu sarua eta jalma pinasti bakal digantung di tengah tegalan. Ceuk Ki Wisesa bari ngajebrod deui cametina atuh sararea ting puringis bari ngabalieur da sugan teh saurang-saurang rek dibere hadiah jebrod. Mireungeuh Ki Wisesa sakitu galakna atuh bab sararea teh balem eueuh anu wani luak lieu sok sumawona cacarita. Ceuk Ki Wisesa poe ieu poe latihan anu munggaran. Tapi poe ieu ge cenah kabehanana bakal ditalingakeun pangabisana. Sakalina gagal henteu kapake tangtu poe eta keneh bakal dipulangkeun ka kolotna masing-masing. Lamun di antara aranjeun aya nu dipulangkeun ka kolotna sebang-sebangan, tangtu moal jadi karugian. Aranjeun tetap bakal jadi anak-anak menak pakuan. Aranjeun oge tetap bakal jadi anak jalma beunghar jeung jalma senang di ieu negara. Ngan bedana ukur ajen diri wungkul anu teu boga mah. Sabab kangaranan menak pakuan sabenerna kudu ngabogaan ajen diri. Komara nagara teh ditangtukeun ku komara anu nyisinganana. Utamana komara jeung ajen kaum menakna. Ari sadengkeun ieu bale sinatria teh jadi tempat anu kacida hormateunana. Sabab eces mangrupa kawah tempat ngagodog para turunan menak Pajajaran. Alhasil aranjeun kudu ngajaga ngaran menak anu nerap dina diri aranjeun. Baik-baik palikiran ku aranjeun nah hadek milih dipentes di dieu tapi anu ungkena bakal dibenung jadi perwira negara. Atawa cukup sakadar jadi anak menak bari ngaligeun teu boga gawe kajaba meakeun pakaya kolot aranjeun. Kitu ceuk Ki Wisesa. Atuh diomongan kitu nu araya teh beuki bab bae balem malah sararea tarungkul jiga buuk menang mabuk. Geus kitu Ki Wisesa ngareret ka Mamang Lengser. Mamang, kami teu hayang ngalatik budak ogoan anu mandi oge kudu dimandian ku kolotna. Kabireungeuh ku kami. Kabehanana oge ieu barudak ogo. Acan marandi ieu teh. Jadi lamun maranehna hayang dilatih kawiraan ku kami, syaratna kudu marandi heula jeung ganti baju heula. Ayeuna ku kami katenjo, anu geus mandi jeung geus ganti baju mah kakara saurang.
Piraku tina puluh-puluh menak pakuan anu bisa ngajaga agen menak teh ukur saurang. Ceuk Ki Wisesa bari ngareret ka Anggana. Da puguhnya anu geus bebersih mandi jeung anu geus ganti make pakaian keur para siswa mah kakara Anggana wungkul. Ari nu sejana mah jaba kucel teh jaba pakaian dipakena sakarep isun pisan. Contona layang sunten manya ikatna ditalikeun dina beuheungna dipake tergos sungut. Ngan bae nya ho Anggana dipuji ku Ki Wisesa anu araya ting jarebi ting peneleng. Anak saha eta budak teh Mamang? Saha cenah deui ngaranna? Ceuk Ki Wisesa ngaderet ka Anggana. Sawios, engke secara resmi mah bade dibewarakeun bae nya. Saha manehna teh? Kitu ceuk Mamang Lengser. Ki Wisesa unggek jiga anu surti. Jalu, anjeun mah jiga anu geus hideng, jiga anu geus dewasa. Kaharepna anjeun kudu bisa dipake contoh keur batur-batur anjeun sajenanya. Ceuk Ki Wisesa. Anggana mah teu unggek teu gideug, ngeluk we jiga nu sejena. Atuh rengse eta sararea dikeprak sina Marandi. Meureun kajaba Anggana anu teu kudu mah. Ngan bae basa sararea keur icik ibung mandi di pancuran Arya Purbayaksa jeung layang sunten mah gawena teh ngankeun siah we. Kurang ajar eta mangkeluk. Anyar-anyar geus ngajago hayang ngalendih anjeun Arya. Sakali mah manehna kudu dibere nyaho. Saha ari anjeun teh Arya? Ceuk layang sunten mapanas Arya Purbayaksa. Nya, jika mangkeluk teh pupujieun tah. Hayang ngatanggar yang dirina jelema bager nyi mah bener. Jika jaga anu hajah yang ngusrukeun urang sadareanya. Arya, ulah daek anjeun aja disahandapeun si mangkeluk. Montong salah. Dia asrama anu kudu jadi lulugut teh nya anjeun pisan ulah si eta. Ceuk layang sunten geus mapanas deui bae. Tentang tu si eta sabab manehna mah acan karuhan turunan saha jeung anak saha. Ari sedengkeun Arya Purbayaksa mah eces turunan anak menak Pajajaran Tulen. Sadarea oge geus apal nya saha ari ke bagus eta? Ceuk Ki Ardila. Arya Purbayaksa unggut-unggutan kituna teh bari ngepeul-ngepeulkeun peureupna jiga anu keur ngepeul-ngepeul kejo. Rengse Marandi jeung marake pakaian siswa nyaeta calana hideung jeung baju rompi kabeh pulas hideung. Nya sadarea karumpul di tegalan nyaeta tempat basa peutingna dipake sare ku Anggana. Di dinya Ki Wisesa jeung Mamang Lengser katut sababaraha ponggawa geus narungguan. Atuh sanggeus sararea dariuk sarila di tengah tegalan Ki Wisesa ngumumkeun deui yen ti poe ieu latihan kawiraan teh dimimitian. Hampura telat. Sabab kudu ngadagoan heula salah seorang siswa anu datang di Cileungsi teh. Nyatana Anggana. Ceuk Ki Wisesa bari ngareret ka palebah di mana Anggana mendengkosila. Saha Anggana teh Ki Wisesa? Saha teh? Ceuk Arya Purbayaksa nu diuk di hareupnya lengkeung. Sakebrapan mah Ki Wisesa molotot sabab dianggap Arya Purbayaksa campelak ku mawani motong omongan manehna. Ngan meureun ku sabab nyaho anak saha Ari Arya Purbayaksa antukna Ki Wisesa ukur ngareret ka Mamang Lengser. Hade urang bewarakeun ayeuna di hareupeun aranjeun kabeh. Sangkan si Anggana ulah disaha-saha di dieuna nya. Ceuk Mamang Lengser. Atuh bab sararea jempling da puguh sakumna siswa teh geus katidapan nasaranana hayang apal nya saha Ari Anggana. Anggana teh tayalian iwati putuna Gusti Pangeran Yogas Citra. Ceuk Mamang Lengser. Ngadenge omongan Mamang Lengser sakur siswa ting paralong jeung papada baturna.
Arya Purbayaksa jeung Layang Sunten mamalah papelong-pelong bari kararung. Teuing meureun maranehna rada reuah sabab tadi di hareupeun anggana geus ngalelece Pangeran Yogas Citra. Meureun sararea ge apal yen Gusti Pangeran Yogas Citra teh inohong Pakuan. Anu ku Kanjeng Prabu Nilakendra sareng Kanjeng Prabu Ragamulya Surya Kancana anu linggih di Pulasari. Parantos dipercanten sinang ngokolakeun dayeuh Pakuan. Ceuk Mamang lengser deui. Tapi Arya Purbayaksa geus nyelengkeung deui bae. Apal ari ka Pangeran Yogas Citra mah. Tapi ceuk Mamang, apana anjeunna mah akina? Tah ari kolotna anggana saha tah? Heuh maksud teh saha indungna jeung saha bapana? Pokna nalengteng. Bet ku kabeneran deui. Ngadenge eta omongan sakur siswa meni unggeuk nganyakeun lir bener sararea boga panalekan anu sarua jiga kitu. Waktu didongsok ku panalek sarupa kitu, atuh sakedapan Mamang lengser teh ngahunted acan sanggup ngasongkeun jawaban. Mireungeuh Mamang lengser bangun rumegag singgah hayang nembalan atuh Ki Wisesa maju ka hareup. Manggas. Da kudu diteruskeun lah. Sabab di dieu lain tempatna mendares silsilah jalma. Tapi di dieu mah tempatna latihan kawiraan. Sakumna kulawarga menak Pakuan, ceuk Ki Wisesa. Tapi bubuhan Arya Purbayaksa mah ngarasa boga tanggelan. Nyaeta dumeh incuna Ki Bagus eta atuh manehna geus nyelengkeung deui nyarita. Nya kusabab hayang ngajenan kana palanggeran teh kami hayang nalengteng teh. Ka pajak nagara. Balai Sinatria teh ukur bisa dicicingan ku kulawarga menak Pakuan Pajajaran. Jadi sakur anu dubuk di dieu, sakur anu dilatih kawiraan di dieu, nya kudu puguh menakna. Nagara ulah ingkar tina palanggeran anu geus dijieuna. Sabab mun kitu sakumna warga nagara oge bakal nurutan ngarempak aturan. Kitu ceuk Arya Purbayaksa. Lang Ki Wisesa jeung Mamang lengser ting harulang malah antukna Ki Wisesa neuteup ka Mamang lengser. Bangun anu meredih kumaha kudu mutuskeun. Tungtungna Mamang lengser geus ajeg deui. Heug eta panalek dijawab. Tapi aranjeun ukur boga jawaban hiji bae. Saterusna sararea henteu meunang recok ting taranya deui. Kumaha sanggup? Ceuk Mamang lengser. Sararea unggeuk. Da tidak kami mau ukur ngasongkeun hiji panalek. Anak saha ari si anggana? Ceuk Arya Purbayaksa. Mamang lengser unggeuk ngan samemehna ngabejaan yen Arya Purbayaksa kudu janji yen eta teh panalek anu pamungkas tur ulah aya deui panalekna susulan. Dengekeun ku sararea. Sangkan sugema jeung sangkan lubar ka panasaran. Sakumna siswa kawiraan sing tengat yen anggana teh putrana Nyimas Banyak Inten. Kitu ceuk Mamang lengser. Atuh ari geus nyarita kitu mah Mamang lengser ngageuri ka Ki Wisesa malar ngamimitian muka latihan kawiraan. Kalawan ulah ngabandungan komentar-komentar saluareun urusan kawiraan. Ari sanggeus kitu Mamang lengser amitan di eta tempat bari saliwat ngareret ka para siswa. Tina sakitu siswa kawiraan anu halisna kerung sanggeus manehna ngumumkeun kitu teh ngan duaan nyaeta anggana jeung Arya Purbayaksa. Poe eta waktu teh sasat dibeakeun ku mere palanggeran jeung tata aturan salila milu latihan kawiraan. Ari prakna latihan mah malah acan pisan. Basa panon poe geus mimiti lingsir ngulon para siswa dititah mulang deui ka asrama. Kalawan dibawadian yen isukan mah ulah kudu disusul-susul ku ponggawa. Sararea kudu diajar hudang sorangannya. Wayah janari jeung ulah aya nu wani ngahudangkeun babaturan. Ngan bae sing saha nu datang ka tempat latihan kaberangan, an wande bakal narima hukuman. Ceuk Ki Wisesa bari tetep nyekel pageuh kana cameti kulitna. Atuh ari geus kitu mah sararea balubar. Samemeh ngarampih ka Balai Sinatria para siswa teh marandi heula eci kibung bari salusurakan.
Icikibung sarilih simbeuh kumaha bae barudak leutik. Jiga poho we yen cikeneh mah maranehna teh ngarasa rengkeng ku aturan-aturan kekep anu dijieun ku Ki Wisesa. Apanan cenah lamun Ki Wisesa keur ngomong sadarea kudu ngabandungan tur henteu meunang ting celengkeung milu ngomong. Ceuk Ki Wisesa harita mun aya kesalahan 3 kali nyelengkeung tan wande bakal dibere hukuman. Untungnya Ganaria mah ukur nyelengkeung sakali nyaita basana lek saha di kulota si Anggana. Ceuk Ardila. Mandina nangtung dina cai anu samet harigu. Lain dumeh caina jero tapi da apanan manehna mah awakna pada krek. Dari awak Arya Purbayaksa mah anu nyebang-bang nyejangkung cai teh jerona ukul sarat bujal bae. Mandi di dinya teh mungguh matak pika betaheun ka Sugri. Matak pika resepeun angot tas latihan capek awak bayung yang haredang. Ari eta pamandian teh sabenarna mah ngarupakeun kulah cai nyusu ngan lian ti kitu oge aya pancuran ngajajar dalapan. Mungguh zaman harita cai di dayeuh Pakuan teh mani curcor jeung di ditu di dieu oge di ditu di dieu deui marebay cai nyusu. Jumlah cai teh mungguh leuwih dibandingkeun jeung anu ngagunakeun nama. Atuh angot apanan lian ti dilingkung ku gunung-gunung galede teh dayeuh Pakuan mah oge dihapit ku 2 walungan badag. Nyaeta Cihaliwung, nyaeta Ciliwung jeung Cisadane. Aya walungan Cipakancilan buatan Kanjeng Prabu Silewangi anu pangungsina lian ti keur pangairan, anu pungsina lian ti keur pangairan jeung perikanan oge keur pertahanan. Kapan sababaraha kali pasukan Banten hayang ngarurug dayeuh samemeh anjog ka dayeuh teh kudu mentasan heula walungan Cipakancilan anu nya jero nya nyeot caina. Di dayeuh Pakuan tebeh kidul oge aya talaga buatan anu katelahna Talaga Rena Mahawijaya. Lian dipake tempat macang krama kulawarga karaton teh oge dina sataun sakali nyaeta dina waktuna pesta kuwera bakti. Di talaga teh oge sok diayakeun upacara mandi suci. Pikeun mitra anu ngabandungan carita Silalatu Pajajaran. Kantos dipedar yen di ieu talaga teh kungsi aya kajadian begalan pati ka Sugri. Sebab pasukan Ki Sunda Sembawa anu hayang baruntak geus nganjorang ka dieu nyaeta parengan Kanjeng Prabu Ratu Sakti dina tahun 1550 hiji Masehi. Sakulawarga keur ngayakeun mandi suci dina pesta kuwera bakti. Eta gerakan pamberontakan teh bisa kasinglar tur kaum Karaman bisa ditumpes. Tapi kitu geuning nasib nagara anu katelahna Pakuan Pajajaran teh. Saban ganti pamimpin saban aya bae rereged anu ngaganggu kana katengtreman jeung karaharjaan. Malah ari dina zamana Kanjeng Prabu Nilakendra jeung Kanjeng Prabu Raga Mulya Surya Kancana mah rereged anu kaalaman ku nagara teh kawilang peuheurna ka Sugri. Pakuan Pajajaran geus diserang sababaraha kali ku balad Banten. Balukarna lian ti loba karuksakan banda jeung pakaya nagara teh. Nasib nu jadi rajana oge kadungsang-dungsang. Kanjeng Prabu Nilakendra samemeh dayeuh Pakuan digempur geus ngungsi nyawa ka mendi. Malah teu kacaturkeun deui ka mana saterusna. Ari Kanjeng Prabu Raga Mulya minangka gagantina henteu boga niat nyakrawati ngabahu denda di Pakuan. Tapi milih numpi di Kaduhejo nyaeta di mumunggang Gunung Pulasari bawahan Pandeglang Kiwari. Urang balik deui ka Sugri ka para jajaka siswa kawiraan anu keur Icikibung marandi di pancuran tea. Ari Purbayaksa sarela mandi bebersih awak teh henteu pati katingali loba nyarita tepikeun ka batur-baturna anu keur mangkeluk teh galumbira oge jadi heraneun. Malah sababaraha urang mah koluting taranya kunaon cenah Arya bat antieum kitu.
Urang cekap kendugi kadir, enjing urang teraskeun deui. Carios dongeng, Sriman Sriwacana Palangkaraja. Yasana Aan Merdeka Permana. Hatur nuhun anu parantos ngagabung di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos subscribe, like, sareng komen, oge ngabagikeun di medsos kasugri sadayana. Antos pedaran dongeng salajengna di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Wilujeng kantun, permios, waluya, dongeng Sunda.